Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten dulur, wilujeng patepang deui sareng Kang Ius dina acara anu maneuh nyaeta ngadongeng di radio siaran pendidikan Barani. Dina jajar carios Si Gobang Yasana Asep Gun Majalaya. Atuh dulur Barani sadayana sataacan Kang Ius ngelajengkeun carios dongengna bawi raos nu da siapunten ya tina sanes-santen kehilapan kakiranganana imati pangarang imati Kang Iusnya mudah-mudahan katampi wae kalayan kabingahan atuh supados nyangkolong kana waktos sementawis ngintunana dikumkeun heula mangga geratatan-tatan siapkeun lalawuhna siapkeun koplaina ududna hahaha kabarayun sadayana Dulur Barani sadayana wanci harita geus manjing ka waktu magrib saenggeus ngadenge sora kohkol bedug ditajug anu disusul ku sora adan saterusna raka jeung bionah katut nyikiranti teh sarengkat tina diukna laju muru ka pancuran rek abdas pikeun ngalaksanakeun ibadah salat magrib. Raka seta salatna ditajug berjamaah jeung sababaraha urang tatangga Mang Samid. Malah ditajug teh kabeneran tepung deui jeung Mang Samid da tadi basa ini ti imah teh. Nyatana saacan magrib kalian we meureun salat heula katajug. Dina waktu jalma-jalma anu tos berjamaah kalaluar ditajug. Mang Samid harita cumarita ditujukeun ka Pak RT jeung sakabeh nu aya di dinya. Heukela sagedeung ulah waka marulang rayeuh kuring aya caritakeunun. Atuh jalma-jalma nu tadina rek baralik teh gukek dariuk deui. Panonna marencong ka Mang Samid bangun nu ngarasa panasaran. Kaperluan naon cenah nu rek ditepikeun ku Mang Samid. Aya naon Mang? Asa rareuwas kieu yeuh kuring mah. Tanya Pak RT bari ngareret ka Mang Samid jeung ka Raka Seta nu diukna gigireun Mang Samid. Kieu Pak RT. Oge salerean nu aya di dieu yeuh. Sore tadi kuring kasemahan ku hiji budak lalaki ngora. Nu jauh cenah ti wewengkon Solokan Jeruk tah ieu yeuh jamina. Atuh anjeunna teh cenah keur apluk-aplukan ngalalana neangan pagawean jeung pangalaman. Sanes kitu nya Jang. Ceuk Mang Samid bari ngareret ka Raka anu keur tungkul bari andekak sila. Raka Seta ungeuk bari ngagelenyu nganyakeun kana omongan Mang Samid. Tah, ieu teh ngaranna teh Raka Seta. Kukuring geus dicaritakeun ngeunaan ieu kaayaan lembur urang teh. Nya dina wangkit ayeuna malah ngeunaan budakna Pak RT oge nu cenah bakal kagiliran peuting-peuting ieu nyatana rek dibawa ku balada si Tregos Hideung ge dicaritakeun ku kuring teh. Reg Mang Samid teh ngarandeg heula nyaritana. Panonna rutret ngabagi reret ka sakur jalma nu aya di dinya. Keur kitu pok deui atuh Pak RT nu nyarita. Alah nyeta kuring oge asa kumaha we ieu teh rarasaan teh. Diuk oge asa lapakasahan teh teh aduh. Ngarasa bingung nu teu manggih tungtung. Nyieun hareupan ieu masalah teh. Aduh kumaha atuh nya jeleumun urang teh jadi kieu. Ya bageus janji cenah yen peuting salasanya peuting misukan. Utusan ti si Tregos Hideung teh rek ngadatangan deui ka ieu lembur. Pikeun nyokot
budak kuring si Nyai. Duh Gusti, kumanya atuh hari geus kieu. Ceuk Pak RT nyaritana di barungku babalieur kan nyumputkeun rasa kasedihna. Nu mawi eta pisan nu rek dibahas ayeuna teh ku kuring Pak RT. Ieu Jang Raka teh geus negerakeun kasanggupanana pikeun ngungkulan kana ieu kejadian. Manehna minta izin ka kuring dina sababaraha poe atawa sababaraha peuting ka hareup rek nganyrek di lemur urang. Nyaeta rek ngalawanan kajahatan komplotan si Trogos Hideung. Kitu nya Jang. Ceuk Mang Samid kituna teh bari noel kana leungeun Rakaseta. Sanes bade ngayonan da abi mah teu aya katiasa nanaon atuh. Abdi mah hoyong terang hungkule kumaha-kumahana eta petana balad-balada si Trogos Hideung teh atuh manawi abdi ka percanten mudah-mudahan we tiasa nya ngungkulanana kitu manawi mudah-mudahan we atuh cing aya kersana Allah. Percanten nuhun pisan atuh Jang. Ujang gaduh maksa disapertos kitu mah rek ngulungan kana kasus urang dieu keun urusan barang tuang mah nya jeung enong mah di imah kuring we malaur kamar oge kosong sadua-dua. Rakaseta teu bisa nyaritana naon deui luk deui manehna teh tungkul. Atuh sarerea nu aya di dinya oge percaya jeung ngarasa yakin lamun Rakaseta memang lain budak samanea katempo dina sorot panonna. Kitu nu aya dina pamikiran jalma nu araya di dinya. Oh kitunya Jang, nuhun atuh sadacana ge mung tetep we Ujang kedah waspadanya. Duh mudah-mudahan ya Allah subhanahu wa ta'ala masihan kakiatan tamina ka Ujang anu gaduh niat saya kitu pikeun ngungkulan ieu masalah. Bapak mah sadacana ge ngaraos bingah ngaturkeun nuhun pisan. Ceuk Pak RT. Insyaallah amin Bapak. Mugia wae atuh Allah masih kakiatan ka sim kuring. Syukur atuh hari kitu mah tapi keun bae nya tadi ge urusan ieu mah imah kuring we da lumayan lega keneh. Eta mah lamun rek aya kahadean ka Jang Raka mah anteurkeun we ka imah kuring. Ceuk Mang Samid rutret deui ka nu araya di dinya. Nya satuju lah Mang, satuju. Sararea saur manuk nyebut satuju. Atuh sanggeus ngarasa cukup ngajelaskeun jeung kasapih ku datangna waktu Isya. Parak sararea ngalaksanakeun salat Isya berjamaah kalian diimaman ku Pak RT. Sanggeus beres sarolat bring weh sararea ngabring milu ka imah Mang Samid ka asup Pak RT. Atuh teu wudu we di imah Mang Samid teh jadi haneuteun rame kudu ngarobrol paguneman. Anu intina mah tayalian ngeunaan yang hareupan beuting isukan. Di mana baladna si Trogos Hideung teh rek datang deui pikeun nyokot budak parawana Pak RT. Anu kagiliran dina bulan eta. Lain ukur anu lalaki anu harita ngariung teh nu tadi eta saralat datang ka imah Mang Samid teh. Anu lainna oge daratang. Hayang nyaho ka Rakaseta anu rek ngalawanan komplotan si Trogos Hideung. Malah Bu RT jeung YH oge nya anak parawana anu peuting isukan rek dicokot ku utusan si Trogos Hideung aya harita teh ngahaja ka dinya. YH mah barang ningali Rakaseta teh dulur juga tarik we hatena teh pogot nempo raraina anu kasep si ganteng kalem teh geuningan. Puguh we teu kitu kumaha tuh darupana Rakaseta mah nya kasep amis budi cina awak sembada atuh. Sikepna oge bear marah mah pikarasepeun anu ngajak ngobrol. Hal sarupa kitu teh teu wudu we jadi hareudang karasana kunyi Kiranti mah. Ngarasa aya saingan meureun ningali Raka keur ngobrol jeung Nyi Eha teh panonna dulak-delek bangun anu teu panuju. Untungna harita teh wanci geus nincek tengah peuting. Jadi sarerea nu aya di imah Mang Samid teh aramitan marulang ka imahna sewang-sewangan ka asup Pak RT jeung pamajikanana.
atuh sabaraha kali Pak RT ngeukehan ka Rakaseta pikeun ngenong di imahna, tapi Rakaseta nolak secara halus. Pokna cenah isukan we ngendong di imah Pak RT mah. Atuh teu bisa kumaha ari geus puguh kitu kaputusan ti Rakaseta mah. Atuh ngadenge kitu nyeha bangun hanjelu leumpangna teu oleh ngareretan ka tukang basa tarurun ti imahna Mang Samid. Dulur barani nu saati kanca dangu nu satuhu baraya nu satia aturan ieu nya lah ka urang Bandung, urang Sumedang, urang Karawang, urang Banten, urang Garut, urang Tasik, oge urang Bogor nya. Daerah Ramang sadayana yeuh nuhun nya. Parantos satia manco yeuh. Kum wae ka sadayana urang lajengkeun. Kocapkeun peuting isukna. Peuting anu geus ditangtukeun ku Sitergos Hideung teh pikeun nyokot budak Pak RT nyaeta nyeha. Hal sarupa kitu teh geus lumangsung aya kana 3 bulanna. Geus 3 urang budak parawan urang lembur babakan careuh nu jadi korban kajahatan jeung kabiadabanana Sitergos Hideung. Urang dinya lain hartina pasrah kitu wae karena naon rupa tindakan samemena anu dilakukeun ku Sitergos Hideung teh. Sabab ti heula ge kungsi sarerea kompak ngalawan tapi ngan ukur sageprakan. Saurang oge taya nu manggap mulia. Malah aya kana 2 urangna anu nepikeun ka jadi korban paragat nyawana ku katelengesan balad-baladna ieu Sitergos Hideung anu memang rata-rata mibanda ilmu anu linuhung. Jaba saurang oge eueuh nu nyangking ilmu silat urang dinya mah dulur. Puguh we nyasatna entengeunaker ngarubuhkeunana urang dinya teh. Harita sababaraha urang pangeusi lemur babakan careuh geus ngarumpul di hareupeun buruan imah Pak RT. Sawatara eta Raka jeung Pak RT oge Mang Samid katempo keur dariuk dina amparan sama. Pamajikan Pak RT jeung Nyi Eha diuk di juru bari ngabandungan anu keur garunuman antara bapana jeung Raka oge Mang Samid. Pok Pak RT ngamimitian nyarita, "Kumaha rencana ujang teh? Nya anu leuwih jelasna lamun dina waktuna engke datang utusan ti Sitergos Hideung ka dieu yeuh. Jeung kumaha deui lamun bener-bener peuting ieu ka dieuna teh?" "Mohon sakumaha anu parantos dicarioskeun ku abdi waktos wengi kamari teh. Saena mah ulah aya jalmi anu pating rariung di buruan. Bilih janten curiga ka ituna maksad abdi teh ka utusan Sitergos Hideung. Mending nyarumput we ninggalna ti katebihan," cek Rakaseta mere penjelasan. "Oh, nyada memang asa jarang reung we deui katempona loba nu patinggal ieu jalma di hareupeun imamanya. Kela tuh urang bejaan heula nya jang," cek Pak RT. Saterus tetengkat laju nyampeurkeun keluar terus katempo cacarita bari pepeta kasakur nu aya di buruan imahna. Saenggeus dicaritakeun kitu mah atuh jalma-jalma anu pating rariung teh pating laos nu ngaler nu ngidul nu ngulon jeung nu ngetan. Tapi ini teh teu pati jauh da teu marulang. Nu pastina mah maraneh teh neangan tempat anu merenah sangkan bisa ngawaskeun kalebah buruan. Jadi bisa nyaksian kumaha ketakna Rakaseta lamun geus adu hareupan jeung balad-baladna Sitergos Hideung. Kira wanci sareureuh kolot ti kajauhan kadenge sora angin laju disusul ku sora anjing anu babaung mata keung dulur. Beuki dieu sorana asa beuki ngadeuketan padahal di eta lemur teh daweuh anu ngingu anjing. Lian ti kitu sora koreak oge jeung bueuk ngaradak-ngadak gandeng silih patemalan. Sora angin we beuki dieu teh
ngadadak jadi seah pisan tur ngagelebug pating haralob nembrag kana bilik. Astagfirullahaladzim, aya naon cenah ieu teh? Beuh, asa karadeung kieu teh ngadadak. Cik Raka Seta rada curingak. Ngarasa kaget ku kaayaan anu karasana asa aneh teh jeung teu biasa atuh katempo paromanu aya di dinya oge. Kaasup Pak RT jeung kulawargana tina beungeut-beungeutna teh katempo bangun aya anu kasieun ka Cida. Pasti ujang mah ngarasa aneh jeung kagetnya. Aduh, eta teh biasana tanda-tanda balad si Tragos Hideung. Nyatana geus aya di sabudureun lemur ieu. Kumaha atuh jang ieu teh? Ceuk Pak RT. Katara paromanana ngaradak tias. Oh, nah jiga anu muhit ka sang bangsa ning siluman geuningan ieu mah. Nya balad-balad si Tragos Hideung teh. Raka Seta mencrong kana beungeut Pak RT. Nya, dah memang unggal-unggal asup ka jero lembur ge jang, sok kitu wae tanda-tandana teh. Disebutkeun muhit ka siluman, nya pantes wae. Da hawana teh sok keung, lamun balad-balad si Tragos Hideung ngaranyah asup ka jero lembur urang teh jang. Pak RT ngajelaskeun. Sawatara eta Mang Samid jeung pamajikan Pak RT katut nyeha teu loba cacarita. Ukur mencrong ka Raka Seta. Paromanana katempo pisan bangun was-was. Nya tuh bapak mah caricing bae di dieu ulah aya nu kaluar ti bumi. Keun ku abdi bade dipapag eta balad atanapi utusan si Tragos Hideung teh. Ceuk Raka Seta bari jeung cengkat. Laju turun ti imah. Aduh ka ade ujang cing hati-hatinya jeung waspada. Ceuk Pak RT nyarita kitu teh hampir bareng jeung Mang Samid. Anu sarua ngarasa hariwang jeung salempang kana kasalamatan Raka Seta. Oh, tenang Pak, tenang. Sareng urang ngadua wae. Doakeun bae atuh abdi cing tiasa ngungkulan masalah. Aya paripaos, jin sakti setan kumawasa teu leuwih mulia batan manusia panya. Pidoan abdi sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Ceuk Raka Seta. Basa geus nangtung di buruan atuh sanggeus ngajanteng bari neda kanu maha kawasa. Sangkan disalametkeun tina sagala mara bahaya anu baris di sing hareupanana atuh satuluyna rakal teh lempang lalaunan kaluar ti buruan imah Pak RT. Sabisa-bisa aing kudu leuwih ti heula mapag kadatanganna eta jurig anu rek nyieun kakacauan di lembur. Aing demi harap ngebarubahkeun ka pangeus lembur. Rek dipapag sia di jajalaneunana samana-manehna arasup ka ieu lembur. Gerenteus hate Raka Seta. Kalawan pinuh kayakinan manehna lempang murug ka jalan lembur, Raka Seta yakin utusan si Tragos Hideung acan asup ka jero lembur. Tah dedi aing rek mapag teh. Moal di pasti manehna bakal datang ya. Raka Seta ngajanteng di tengah-tengah jalan anu kencak katuhunana pating runggunuk tatangkalan jeung pakebonan. Dina sikep anu pinuh kawaspadaan, panona ngadadak semu hurung gular giler ngawaskeun ka hareup jeung ka sakurilingna. Bener we, teu pencog tina panyangkana. Selang sababaraha menit, Raka Seta ngajanteng di dinya. Kadenge di hareupeunna aya sora-sora anu aneh. Sora anu ricit, sora-sora anu mata keung karasana. Kalawan aya sora oge lengkah-lengkah suku anu ngadeuketan ka lebah manehna. Tapi anehna teh jirimna teu katingali. Nepikeun ka eces kalawan atra eta sora aya di hareupeunana, tapi anger we jirimna teh teu katembong. Atuh Raka Seta meuremkeun kadua panona. Tua leungeunna oge sidakep tina dadana. Raka Seta nyoba matakeun ajian maung sukma bagian tina ajian maung karuhun ajian utama pangwaris tibah dugala. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah, datullah, sifatullah, asmaullah, wujudullah. Bismillah, Allahu Akbar. Sabada geus ngucapkeun ngawatek eta ajian, bray Raka teh ngabeuntakeun kadua panona. Breh nyata pisan di hareupeunana. Kurang leuwih 3 lengkah di tempatna, katempo aya 3 jirim keur ngabaradega merhatikeun ka dirina.
tajirim nu taya lian teh dedeganana rata-rata jarangkung baradag papakeanana sing sarwa hideung beungeutna oge diterergos hideung ukur panonna we anu gular giler semuhurung mencrong ka Rakaseta pok anu panghareupna nyarita sorana bangun anu berat. Woi mangkeluk bodoh kurna naon sia puting-puting ngadol ngajanteng di tengah jalan sia bisa nenyo ka aing euy jeung ka batur aing. Hareutina sia geus nembongkeun pangabetus anu teu sapira di hareupeun aing euy. Eta hartina oge sakaligus sia teh kudu modar ku leungeun aing. Cenah dulur, kitu nate bari ngalengkah leuwih deukeut. Atuh baturna nu duaan ge sarua milu ngalengkah ngadeuketan ka Rakaseta. Kuring ngahaja cicing di dieu pikeun halangan kana pategadan aranjeun. Kuring nyaho anjeun tiluan rek ngiwat awewe parawan nu aya di Ilembur. Samemeh aranjeun tiluan bisa ngajalankeun paniatan aranjeun. Lengkahan heula yeuh. Awak kuring. Hayo, majulah kabehanana. Teu kudu loba dongeng. Tema Rakaseta teu neungnaker jeung ngarasa gimir atawa seber saeutik oge. Wangsat, kurang ajar sia. Sasorok kojori mangkeluk teh euy. Dihancurkeun saku aing teh waruga teh gunyuk. Puah. Dulur Barani anu panghareupna langsung narajang ka Rakaseta. Anu manatina sungutna nyemburkeun seuneu mending ngabebelah jiga durukan. Bener lain beja komplotan si tergos hideung teh rata-rata ngagem ajian-ajian anu arane nu arang langka dipimilik ku jawara-jawara biasa dina waktu harita. Atuh komo gegedugna nyatana anu katelah si tergos hideung baladna oge geus sakitu kahebatanna elmu kadigjayanana. Tapi Rakaseta geus sayaga tianggalna kalawan gerak anu cepat nanding kilat tirim Rakaseta ngabalesat ngumbul ka luhur. Gur atuh seuneu ciciptaan balad si tergos hideung teh langsung niban kana salah sahiji tangkal anu tadi aya di tukangeun Rakaseta. Direungeuh kitu Rakaseta matakeun kadua leungeunna ditujukeun kana tangkal anu ngagugudag kaduruk keseuneu anu dibalukarkeun tina sungutna balad si tergos hideung tadi teh. Peshus saharita oge seuneu kajajaden teh langsung pareum. Kaayaan jadi biasa deui. Waduh, sia aya bangabetus oge geningnya sia teh bonjo. Tapi sakitu mah karek tai guguna dulu. Yo, hakan ajian aing yo. Yo, pelesat. Ngadadak dulu. Tina leungeun balad salah saurang si tergos hideung ngaluarkeun angin nilimungan. Sorana ngaguruh pikakeun. Tatangkalan nu aya di sabodeureun tempat eta ge pating pelendoy atuh. Pating dorok-ok nepikeun ka aya nurung kade sagala. Harita serangan ieu ti balad si tergos hideung teh langsung muru kana awakna pisan Rakaseta. Tapi Rakaseta tagen dina tangtunganana. Kuda-kudana tetep pancuh teu ngiser saeutik-eutik acan. Sabab harita teh Rakaseta ngawatek ajian maung paku bumi. Bagean tina ajian maung karuhun atawa pamacan teh. Watekna badan Rakaseta jiga anu nanceb kana bumi. Teu gedag kaanginan saeutik-eutik acan. Atuh Rakaseta ngagarentes sajeroning hatena. Doh, ieu manusia teh bener-bener ngawasakana ilmu tur ajian-ajian anu tingkatanna teh bisa dianggap remeh geuning. Jaba jiga aya hawa siluman jelas ieu mah. Karasa pisan ku aing. Saroji, serang ku sia dah mangkeluk teh euy. Kurang ajar tah wani-wani ngahalangan ka urang. Hayo, petakeun sakabeh pangabisa. Ceuk nu tadi panghareupna marentah ka baturna anu ngaran Ki Saroji. Pelesat cebuk kiuk. Teu ngangkekeun deui Ki Saroji teh langsung metakeun kadua leungeunna.
tina wanguan ajian nu dipiboga ku manehna anu jadi anelanana. Dua peureub kenca katuhuna pasusul-susul rek ngarempageun anggahota badan Rakaseta. Tapi Rakaseta teu geumpeur. Kalawan teu ngejat tina tempatna, leungeun katuhuna didorongkeun ka hareup, mapag dua peureub lawan. Duk des. Walah. Kisaroji kontan awakna ngacungkel ka tukang. Anu saterusna Namru nangkarak bengkang nindih kana rungkun haur. Sedengkeun Rakaseta masih keneh tagen dina kuda-kudana. Kurang aja hares ya. Kisaroji hudang deui. Korejat awakna ngorejat telagedeg nangtung matana hurung mencrong kana beungeut Rakaseta. Bangsat sia cuman tak kamangkeluk teh. Teu nyahoeun nya keur adu hareupan jeung sasia teh. Pamer pangabecus anu teu sapira hareupeun dewek deh. Di bawah aja eta sia aing moal disesakeun hiat. Cacap nyarita kitu reketek wae Kisaroji teh ngacungkeun dua leungeunna dina luhureun sirahna. Belesat celung. Jirim Kisaroji ngabelesat nyampe ka hareupeun Rakaseta. Leungeunna langsung ngabelesu rek ngancak kana beungeut Rakaseta. Tapi Rakaseta oge mamikeun atuh. Ari beungeutna kudu dibikeun ka musuh mah ku teungeulanana. Gilek Rakaseta ngagilekeun sirah kencana. Plos atuh. Leungeun Kisaroji teh ngeplos teu keuna kana sasaran. Sakilat Rakaseta ngiserkeun awakna nuturkeun badan musuhna anu nyuruntul ka hareup kabawa ku tanagana sorangan. Hiuk jebot dilebet. Waduh, sedan sia kunyuk bodog. Kisaroji nepikeun ka ti jongjolong atuh. Awakna ka hareup. Tapi manehna masih keneh ngajaga kasaimbanganana. Ungked awakna ngungked, tapi barang beungeutna malih ka Rakaseta. Nah atuh ari jebror jelebet tuk tobat. Kisaroji daek teu daek. Awakna langsung ngagedebut nyungkruk. Beungeutna diban kana tunggul dapuran tangkalawi haur anu rarentul tapak nuar. Teu due manehna pikeun ngocek tarik naker. Sabab teungeulan Rakaseta lain teungeulan biasa tapi ngandung tanaga batin anu kacida luhurna. Atuh saharita keneh Kisaroji teh teu hudang deui terus wae gegerungan ngarasakeun ka nyeri anu nyaliara di sakujur badanna. Aya tuh gugah dia. Naon cenah yeuh? Ngan sakitu wae ka tiasa teh yeuh. Baraya. Ceuk Rakaseta bari tungtungan ku ngahehe. Atuh puguh we ningali baturna nyatana Kisaroji anu geus rubuh kalawan ripuh teh. Lain di duanana jadi ngaburing kala marahna. Boga rasa dilelece ku budak satepak. Sedengkeun salila ieu acan aya saurang oge ti kalangan mana wae oge anu mampu ngayonan kana kahebatan maranehna. Pok anu nu tadi teh nyarita. Geus lain anteupeun ieu mah yeuh. Miceun waktu ngaladenan kunyuk bodo jiga kieu. Si Saroji beu kawas jawara sagatiga wae piraku bisa rubuh ku budak satepak. Rusuh teuing si lain Saroji. Mah ieu daog baheula sia mah didinya. Ku dewek yeuh. Urang sasaak ieu bebenyit kurang ajar teh. Dahim. Hayo. Urang podaran hayu. Urang ancurkeun awak kuduaan meh teu ngairakeun waktu posen aing ngabandunganna oge heuh. Ah siap Kang. Pola halilila lah. Urang ancurkeun we ku ajian urang. Piraku we teu tutung tah si wawalak teh awakna. Ceuk si Darsim. Kituna teh bari ngusapan peureub katuhuna anu semu hurung tur ngebul dulur ngaluarkeun haseup ipis hideung. Da bener oi, cobaan kue dadah. Ajian Braja Geni. Tudung sekalian tas si sedan teh asa nyoga do mangkeluk teh. Tapi cenah tadi cek Kang, arek kuduaan digempurna. Lamun tutung mah meureun moal tulus kuduaan nya Kang. Loba bajot sia mah. Ari mampu mah sok-sok we atuh. Sok ayeuna. Atuh ngadenge parentah kitu ti Ki Jamban. Ngaranna anu tadi teh Ki Darsim oge teu ngalobakeun deui carita.
harita keneh perep katuhuna teh diacungkeun ka luhur bari ngagorowok modar sia hiap. Bareng jeung ngagorowokna kitu jirimna langsung ngablesat marangan pereupna anu samuhurung anu geus dieusi ku Aji Brajageni cangkinganana hiuk hus tudes. Dua kekuatan ngaliwatan kadua leungeun masing-masing bentrok ngajadikeun duanana pating jadi jeug mundur ka tukang. Ki Darsim ngarasakeun pereupna lir ibarat niban kana batu cadas. Boro-boro tutung awak lawana anu puguh mah leungeunna sorangan asa komper jeung sing sireumeun. Sedengkeun Rakaseta oge sarua leungeun anu tadi dipake mapag ka musuhna teh karasana teh panas jeung nyanyautan. Cilakana teh deui leungeunna jadi saolah-olah kempreng teu bisa digerakeun. Sakujur awakna karasa jadi nyareri jeung laleuleus coba nyaliara rasa panas ka sakujur badana Rakaseta. Sabenerna sakitu oge untung awak Rakaseta teh teu hancur teu tutung sabada leungeunna bentrok jeung pereup Ki Darsim anu geus metakeun ajian Brajageni dina tingkatan anu lumayan luhurna. Loba para jawara anu nyangking eta ajian tapi saeutik anu nepi ka tingkatan sampurna. Ukur sababaraha urang nya diantarana Ki Darsim salah saurang anak buah andalanana si Tergosideng. Rakaseta memang sacara kitu mah dirina teh geus cukup ku rupa-rupa ilmu jeung ajian-ajian nu lain jore-jore atuh. Tapi eleh pangalamanana ku Ki Darsim anu geus weureu seueuh ngamah di dunya kajawaraan. Hal sarupa kitu anu keur tumiba sarta keur karandapan ku Rakaseta anu mana katinggaleun jeung kahartieun ku Ki Darsim jeung Ki Jamban anu harita keur ngabaradega merhatikeun Rakaseta. Pok Ki Jamban nyarita ka Ki Darsim, "Woh, teu naon euy. Waduh, teu langsung modar oge geuningan tuh. Teh nyo ayeuna ku si Baing. Geus teu walakaya deui ning ayeuna mata siwa walak teh. Kari ngaramukeun babatokna keur kitu mah yeuh. Moal bisa wajah deui." "Bener tah nya Kang. Tapi kumaha nya itu Ki Saroji yeuh ubaran heula ulah karunya Kang." "Ai heuh, kabobogeun haliku dewek urang cageurkeun heula. Bisi katutuluyan geuring euy." Ceuk Ki Jaman bari ngojengkang ngadeuketan ka palebah Ki Saroji anu masih keneh ngajelepeng bari haharugungan. "Saroji, udang hilaing euy. Mali ka dieu beungeutna yeuh nangkarak sia teh. Montong nang kuban kitu atuh. Erageun sia menduh aing mah yeuh." Ngadenge aya anu nyarita tukangeunana Ki Saroji maksakeun nguniang hudang. Bari sumengir nahan ka nyaripok nyarita, "Aduh, alah, ieu dada saeungap Kang. Goblok dah mangkeluk teh Kang, alah. Jaba ieu beungeut barared kana tunggul haur." Kajeun, cing ka dieu. Yang hareup beungeut silaingna." Sanggeus nyarita kitu, puah, cager sia. Dulur barani, bener we atuh. Sanggeus ditiup ku Ki Jamban dadak sakala beungeut Ki Saroji teh jadi sabihara-bihari deui. Teu karasaeun nyeri ayeuna mah jeung eueuh tapak-tapakna acan we deui. Pon kitu deui dada jeung anggahota badana anu tadi karasa nyeri oge jadi teu karasana naon. Cager weh cindeukna mah. Kumaha ayeuna? Jadi kan itu. "Alah, henteu Kang. Nuhun Kang, nuhun pisan euy. Aduh, mana ayeuna si kuyuk we? Urang podaran ku kuring yeuh. Moal diberi ampun cenah." Kituna teh bari ngajereg jeung nangtung. Panonna buringas rutret neangan Rakaseta. "Kari modaran euy, geus teu walakaya deuleu. Sok rek ku saha we di podaranana mah rek ku si Laing atawa ku si Darsim. Ulah ku sararea euy, era dulu modaran beunceuk kitu wae pira ku kudu kutiluan." "Geus bae ku kuring lah. Sang hareupeunana caricing ge kagok wae." Ceuk Ki Darsim. Kituna teh bari ngalengkah ka palebah Rakaseta nu masih keneh diuk dina kaayaan sakujur badana anu leuleus taya tangan pangawasa. Pangaruh tina ajian Brajageni nu ditibankeun tadi ku Ki Darsim.
Kenapa patkeun jampe modar sia ngeluk. Kumaha nih sia kabalad si Tergos Hideung yeuh. Kumaha yua teuing. Aing jeung batur-batur aing jadi telat deuleu. Si arek coba-coba ngahalangan kana pancen ti gegedug aing hah. Raka Seta teh nemalan dulur. Tapi sanajan dina kaayaan teu walakaya jiga kitu. Hatena tetep tenang. Manehna percaya jeung yakin kana diri jeung anu ngabogaan dirina nyatana Allah Subhanahu wa taala anu maha sagala-galana. Hiji kekuatan di alam dunya ieu anu bisa nandingan kana kekuatan anjeunna kun payakun. Kalawan ku kasadrahan ku kaprasahan sakabeh tanaga jerona dikerahkeun. Atuh Raka Seta ngawatek ajian pamungkas dina ajian maung karuhun. Pangwaris tinu jadi akina anu kasebut ajian Tapabrata. Sanajan awakna cicing tegerak, tapi tanaga jerona nyaliara ka sakujur badana ngajadikeun ayana kakuatan goib dina jero dirina anu teu bisa katingalieun ku musuh. Modar sia hiap. Dina anu kadua kalina dina wangunan Aji Brajageni anu ngagunakeun tanaga jero sapienuna Ki Darsim langsung metakeun peureupna anu katuhu hurung tur ngelun ku haseup hideung. Nyatana rek dipake ngabencarkeun sirah Raka Seta. Tapi bareng jeung kitu geleger peledak cileger. Di langit dumadakan kadenge sora gelap pating jeleger. Pasusul-susul atuh angin ngadadak ngagelebug narik pisan nyapu ka sabudeureun tempat eta. Atuh serangan Ki Darsim oge teu nepi eta peureupna teh sukuna mundur sababaraha lengkah ka tukang. Beungeutna katara dangah-tangah ka langit. Sawatara eta Ki Jaman jeung Ki Saroji oge sarua ngarasakeun karuas jeung kakaget anu lain dikirana. Maranehna nepikeun ka ti buburanyat atuh ngagarajeng tina tempatna. Beungeutna taranggah kaluhur ngarasa heran nyaksian parobahan alam nu ngadadak saperti kitu. Sedengkeun ai Raka Seta manehna oge sarua sanyana mangarasa reuas, tapi manehna geus apal kaayaan jiga kitu teh pasti dibalukarkeun ku ikut campurna Ki Patih Ranggawelang anu rek ngabantu ka dirina. Padahal aing oge masih kene mampu ngayoanana. Aing teu ngagaro tapi nah bet nyeulaan datang. Tuh bener we di langit katempo celak-celak cahaya anu nyemprung ka handap Gobang Ranggawelang. Tapi keun bae sabab salah kacida lamun aing teu daek narimakeun kanu rek mere bantuan. Sanajan sifatna siluman oge da aing mah henteu muhit ka siluman naon wae oge. Anging ka Allah aing mah Allah anu wajib disembah ku sakabeh makhluk mah. Keun teu satena Raka Seta nalika manehna sadar kana kaayaan anu keur kajadian dina waktu harita. Sedengkeun Ki Darsim anu tadi rek nibankeun tenggelan Brajageni ka Raka Seta harita keneh ge langsung mundur ngajauhan Raka Seta laju nyampeurkeun ka baturna nu duaan nu sarua keur ngarasa kaget jeung reuasna ku kaayaan anu ngaradak pikakeungeun saperti kitu. Ayo lawannya ieu teh nya. Aduh, masa ararane nya. Teu gugur teu angin ujug-ujug dordar gelap ki jeung angin aduh. Manya gelebug limungan kiga ge yo. Moal kitu aya juriga tawa siluman mah ngikut campur kana urusan urang yo. Aduh, mendingan karewas yeuh. Coba karasa jadi keung dinya. Uludug teu eureun-eureun jeung angin meuni ngaguruh kieu deh. Tapi taya tanda-tanda bihujan nya Kangnya. Aduh, ari si laing teu jadi modaran mengkeluk itu teh. Nah, kaya kakak dieu. Ki Jaman kalaka jiga nyalahkeun ka Ki Darsim. Ari Akang, boro-boro apanan kaburu aya angin dieu teh jeung guludug. Juga atuh, kali tuh podaran kumana Saroji. Dawek mah asa teu paruguh hati teh. Cenah kalaka nitah ka Ki Saroji. Hoream ku Kang Jaman kali tuh. Alah, kuring mah huru tadi ge nyerikan Temal Ki Saroji bari mundur sababaraha engkah ka tukang. Halik ku dewek. Marum mah
paduli teuing aya siluman pipilun jika kumaha oge. Di podaran gua aing dibinasakeun ku dewek sakalian. Apaan kita lagu sideung oge muhit ka sababaraha urang raja jeung ratu siluman. Hayang nyaho we urang sambat ti dieu. Sugan we ngabantuan urang. Ki Jaman bari ngalengkahkeun maju ngadeuketan ka Rakasa eta anu harita keur sila bari meureumbkeun kadua panonna. Memang sakumaha cek tadi dicaritakeun ti awal nalika di lembur babakan careuh kadatangan Ki Jaman teh jeung dua baturna dibarengan ku sora-sora anu pikasieun. Malah nalika Rakasa eta megat di jajaraneun oge apanan mimitina mah teu katempo jirimna anu tiluan teh. Tapi eta sakabeh teh lain perbawa pangadiwasana Ki Jaman jeung sabatur-baturna, tapi eta teh pangaruh tina kalinuhunganna ilmu gegedugna nyatana si Taragosi Hideung. Atuh ngeunaan saha ari si Taragosi Hideung, insyaallah ke kapayun urang guar. Kumargi ayeuna mah waktosna kabujeng Sep. Euleuh dulur teu karaosnya waktosna kabujeng Sep. Atuh cagurang teuneun heula dihaneuleum sieum tunda dihanjuang siang paranti nyokot ningalkeun kapayun urang guar deui lalakon nyaeta Si Gobang karyana Asep Gun Majalaya. Kang Ius ngahaturkeun sewu nuhun. Undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.